bebesan. Kadaria orang ngumpul seserian, tapi omat ulah sok seri sorangan. Bisitana cek batur jelema edam. Ini namanya nyeri awak sia ieu teh saya nu ngareunah nurutna Geus naon di nyeri awak tuh, Bi? terus nangkarakeun tangkuban parahu geuningan. Nyeri ieu kana cangkeng. Nying. Boa ebah. Mainnya nangkarakeun tangkuban parahu guys, kira guys. Nya ada cucunguk tangkuban parahu teh. Ya mongane bi aing ieu. Diurutna lamun geus nangkarakeun tangkuban parahu mah diurutna ku koneng gede nya guys ya. Berarti jagoan bi aing. Parah anjing. Aya wae ya. Cecenet. Mana tadi ente ngiluan donor darah di desa kos? Oh nih. Itu berat atuh piraku geura berat. Awak kosim sakit kering krontangna. Didonorkeun mah kumaha meureunan beak darah kosim. Please kos. Henteu kitu konsepna teh donor darah mah. Henteu disedot nepikeun ka beak henteu. Ala kadarna we atuh. Ai maneh. Yeuh, jadi manusia mah kudu manfaat ajang manusia sejena seteh ai maneh. Heeh, engke kosim ge arek donor. Donor naon? Donor otak kosim mah. Anjing, donor otak cenah. Kos. Bari nage moal aya nu daekeun anjir. Narima donor otak di silaing mah moal. Ya guys ya. Pan geus puguh sia mah otak oge pan anjir eta tali di kacamataan. Pan batur mah guys kieu. Make kacamata teh kulantaran panona minus. Tah si kosima dipake di nasirah. Kulantaran otakna nu minus. Moal kos, moal anu daek narima kos. Jeung donor otak sagala situ ai maneh rek make otak naon atuh. Aya wae si kosim anjir. Naon teh? Naon naon nu mantasna ieu hahna. Poho deui anjir. Geus kitu we lah. Brad, ningali berita eta tuh Brad, kecelakaan si Pali geuning Brad, kamari asana tanggal 5 gitu Brad. Oh, ningali na berita. Oh ngeri pisannya Brad. Oh. Malama eta Brad nu watir ka Cidama Brad. Eta suami istri balas ku parah Brad, sukuna ge papisah Brad. Rek ngajebak aing. Semarok aing sebodoh itu ngeureunna. Please, Ceng. Ya papisah atuh mah nya ngarengkep teh. Mun salaki pamajikan sukuna ngarengkep, berarti eta gancep, Ceng. Papisah. Suku Aceng jeung pamajikan Aceng ieu ngarengkep teh. Teu pan, papisah pan. Ngajebak aing eureun. Anjir. Hari nu di Bandung mah Brad eta tol Cipularang ya Brad. Oh, Cipularang eta mah pada larang lu di Bandung mah. Oh pada larangnya. Padahal mah eta Brad anu di pada larangnya diganti Brad arana. Pada suka Brad. Aman pokoknya Brad. Ceng, si lain teh gubernur lain anjir oke jeung hayang ngarubah ngaran daerah sih ya. Aya geus aya pada suka mah Ceng, geus aya. Ya wae saroceng. Hah, bisa wae ya. Tol Saroja ya. Cenah bejena arek naik gunung anjing si Kosim. Hargana ieu apa? Kumaha deh? Eta ka gunung mana deh, Eta anu deukeut we ka Gunung Wayang. Biar kieu. Milu atuh mendalang dadan mah. Nah jadi dalang bi ka gunung lain rek lalajo wayang lain rek lalajo Giri Harja bi Gunung Wayang didinya di Bandung di Pangalengan naik gunung hiking ya wae bi aing ieu rek saha rek ngadalangan gunung mah tuh berat berenannya guys ya. Hah aya wae ieu daun kahitutan.
Naon di kos mana sih sedih? Teu apa di berat di dinya. Teu apal naon? Pan aki urang teh maot tadi. Innalillahi. Nu bener sih teh Kosim. Heeh. Pan aing iraha ieu teh. Tadi isuk. Pan peuting ge anjir salat berjamaah keneh jeung urang anjir magrib teh. Innalillahi umurnya euy. Oh berat. Pan Kosimnya anggar sedih dengan berat kepikiran wae. Nya wajar atuh manusiawi ai sedih mah atuh. Keun ae tong jadi pikiran kos ye. Najan manehnya osok budak badog anjir di kebona ngalamangah ngalajamu batu. Keun ae atuh da incuna ieu. Ye anguran mah kieu. Didinya doakeun. Nya aki maneh sing dicaangkeun di lebet kuburna. Amin. Ditampi iman Islamna. Amin. Ditempatkeun di sisi Allah anu enah. Amin. Tah kitu anjir ya tong berlebihan sedih mah teu meunang ku agama oge nu berlebihan teh. Tapi anggar berat. Kosim nu pake pikiran teh nya. Meureun unggal isuk Kosim capek anjir kudu nyelah. Anjing. Dibabad wae ku aing gitu ieu beheungna anjing si Kosim. Si Aki naon anjir? Laki motor nu Kosim. Astagfirullahaladzim. Ampun teuing. Aing kana sreuwas. Situ tong make jeung jadi sedih, situ jadi pikiran bae situ kadar ge nyelah situ. Pi omongeun si Kosim sugan teh akina anjir. Hah, aya-aya wae ieu ya anjir ya. Balingbing. Berat. Geus meuli goreng-goreng di bae na berat. Goreng-goreng naon teh? Eta gorengan bala-bala. Nya Gitu. berat. Heeh. Nah si bos ajat anjir nyuguhan era anjing unggal ka dieu teh disuguhan. Eta unggal sore berat. Pan unggal sore ka dieu lagi kumaha di? Ulah dihanakeun teuing berat. Nah, Angger bae berat. Bahaya eta teh berat. Jadi penyakit. heeh. Heeh, ayo ngapoe teuing jadi penyakit. Kolesterolin. Lain berat. Anu bahaya mah lain kolesterol. Naon tuh? Eta penyakit goreng sangka geuning berat. Jeung goreng hate. Caprak anjing saleceng ge. Gimana? Jaba berat. Ari keseringan teuing mah kumunggah sore berat. Ngaruksak sia, ngaruksak mata malah mah berat. Ngaruksak mata naon ieu teh teh mani teu nyambung wae maneh saleceng. Tarisok berat, ngaruksak mata pencaharian berat. Sugan aing naon anjing. Beak duit teh gitu. Ngomong anjir ngaruksak mata pencarian cenah anjir. Hah bisa wae ieu ya anjir tok kecang ya. Malik penial tos belum. Naon kos? Ya sawe berat nongkrong pas sore. Terus mana ge? Imah cari udara segar guys. Karena seri mah. Nah teh euy kos. Rek ngerek kado. Adipan boga deui budak ayeuna awewe deui. Lang resep budak awewe mah lucu nih. Tah tiba heula teh lain tiba heula di kamari-kamari teh urang teh can mere kado. Kadona nah. Mun pempes moal era itu kos. Cocok berat pempes mah. Iya. Oh, pan jahat hari ngalar budak leutik mah. Kan belinya di mana nya euy? Murahan dina online mulai murahan di pasar. Nu leuwih murah mah berat. Di loak sok berat. Jauh hargana pasti berat. Pempes kos. Pempes. Lain spare part motor lain. Ya. Pan di loak mah meureunana setenu urut. Piraku pempes urut. Pan pempes mah sekali buang kos. Ya wae si kos salah aing teh da. Ngobrol jeung si ieu mah. Euy. Oh, kan.
Kunaon sih didinya pangnarik-narik eta brad. Pempes. Pan daun deh bingung itu. Bingung aja. Nanti geus 3 bulan. Nangkuban. Pasti Allah pasti pempes. Lain jigana ponakan didinya brad arek jadi mentor jadi manusia milenium wah brad. Atuh nangkuban ka 3 bulan anjir bener. Mun kosi mah geus gepeng anjir beuteum. Sia gepeng dah. Nih. Kos maksudnya umurna geus 3 bulan ayeuna teh. Orok teh geus mimiti diajar nangkuban. Maksudnya teu 3 bulan salila 3 bulan nangkuban sia teh kuya. Anjing ngobrol jeung si ieu mah cah aing oge. Kabula kabale si aing. Aya wae ya anjir ya. Amat oroh.